kedatanganku guru tesa kali bunga 2 kali rada tepati bunga katilu kali mah embung kedatangan sebab naon berat perasaan ya guru datang deui kahiji keur ngabangun pondok bebeja deui kedua ngabangun majlis bebeja deui pan ieu murid kakara geleng oleh didatangan deui ku guru coba rekrut masyarakat teh mama keur ngabangun majlis ieu mama kudu dirantai nu kos kieu mama kudu dirantai nu kos kieu bebeja ngembangkeun agama hayu bae si ibadah ulah kabita ku bangunan tah jadi berat mungkin begitu datang guru cenah bade silaturahim hapunten wartoskeun teu aya gitu coba eta lamun geus embung ka pagi jeung guru deuk kumaha sebab guru syariat mah berat lamun kadatangan guru hakikat masyaallah bunga sebab naon menta teu hayang tilok didatangan ge jana dahar cemi nya ngadoana tilok panjang ngadoana ngadoa barebet hizib dibaca hizib 2 hizib ahian syorohian dibaca kabeh sakumaha perang sebab lamun pendek geletik amplop panjang mah rada gede kamplop deui wali mah tilok panjang mudah-mudahan aya isian pondok insyaallah udah beres pancan ngadoa ai tadi ceuli teh dipasang musia teu kudu ngadoa make bahasa Arab doa teh tilok kajahoan wali mah sebab ieu nangis nyambung ka Gusti Allah ya Allah ya keur leumpang keneh ge murid abdi teh keur ngabangun pondok Gusti atuh supaya mangpaatkeun we ilmuna sesuai jeung makomna Gusti geus teh kudu Allahumma Allahumma sholli eta mah ngaji qiraat atuh kos kitu wa hasuna ulaika rafiqa hampang masyaallah karingan beratna nyana sok aju nyahoan naon nyahoan kayak ngomong anu menyentuh hati ji eta mah aing anu ji eta mah aing itu bata aing tah nyana ahli hakikat mah kos kitu kadeuleu tah kolbun